Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng mangga Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian kasabaranya 58 para mitra sabada namatkeun bagian ke-58 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian ke-58. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingan. Gitu nya para wargi, sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 8, wengi tabu 8, gitu aja para wargi. Atuh dongeng-dongeng di Mang Jaya official. Alhamdulillah para mitra, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Kadang nu ti acan aya noel subscribe-nya di toel, subscribe-na toel, oge loncengna toel supados Mang Jaya official ngawartosan ka mitra upami tos aya video enggal. Ayeuna dongeng nu judulna Neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ke-58 urang teraskeun. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mangga nyakakeun carios nyambung Neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ke-58. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Ki Leuksa, ayeuna nincak bagian ke-58. Dina akhir bagian ke-58, urang sami-sami ngabandungan, lalakon Mang Dampa dina ngariwayatkeun riwayat hidup. Mangga para mitra sadaya riwayat hirup Mang Dampa teh kumaha urang sami-sami bandungan. Para mitra kaum dangu sangkan jalan carios para mitra sadaya ngegulusur. Mangga urang balikan deui ataupun urang wangsulan deui kumaha riwayatna Mang Dampa. Anu mana Mang Dampa harita teh nuju ngalalakonkeun riwayat hirup. Harita Mang Dampa ngamimitian cumarita. Ti leutik Mang teh geus kasohor badegong. Harak jeung telenges, lenger. Kaulanan teh pangresepna maledogan buah batur, ngatepelan japati tetangga, malingan enog ti kanang meri nuang uda. Teu aneh unggal poe pada ngomongkeun ku kolot minang dicarekan, sabab sok loba nu lapor. Yen Mang kitu gawe, beuki gede kalah ka beuki resep heureuy. Malah wani maling bae batur teu sieun ngabedahkeun balong batur ongko. Antukna dina mangsa bubujangan, Mang mimiti unggah walewat tangan. Ditarewa ku kolot dibawa ka balai desa, dituding maling kongkorong tina lomari tatangga Mang. Mang teu ngaku, tapi pada neungelan da sidik Mang cenah. Akhirna najan teu rumah sage kapaksa Mang teh ngaku da sieun pae. Tadi harita Mang jadi neteuli, bohongan teu rumah sage disiksa nu teu kira-kira, nu akhirna Mang jadi nekad. Ayeuna mah nyaan kana maling teh jadi pagawean, malah beteukehan teu tepung jeung hiji jalma nu geus ahli. Mang dibere jimat maling bisa ngiles mun aya nu ngepung. Tapi jang kira-kira umur salawe taun Mang sial kacerak kurona. Ayeuna laksana ngenong di jero panyara. Tarita mungaran tepung jeung garong-gerot bangsat kahot. Mang lain mikir di panyara teh lain, kalah kabeuki nekad. Da ongkoh loba nu ngapagahan magarkeun teh ulah kagok cenah. Kaluar ti bui tuluikeun lalampahan. Mun butuh ku jimat taun saanu teangan cenah di gunung anu cenah kitu. Katuliskeun jurig jang. 3 tahun ti harita Mang tepung jeung raja bangsat nya dibere ajian paranti muka kunci, muka peti, muka lomari, teu karana make alat nu bisa muka. Ngaranna jan ilmu pipecatan. Cenah teteh lamati kunci teh ditiup ge ngacepret muka. Tak kitu geuning ari milampah jahat teh teu boleh aya sialna. Nu akhirna Mang teh katewak deui wae, us deh ke bui. Menang 5 tahun bebas. Tapi teu kapok der deh kitu. Malah beuki mace, kababuhan beuki loba. Ngan eda sereg di buana logor di liang jarum. Ayeuna bus deh ka bui. Tadi dia rada kabal 11 tahun. Santren teh di dia. Teu betah mangkung si gelut. Alatan asa dihina ku hiji jalma nu ngaran Burli. Urang rangkas meh-mehan pagat nyawa atuh anu nyeke. Ngan untung anu nulungan hiji jalma nu jangkung badag. Waweg jeung tanginas deui. Eta we di dinya mah. Kabeh gigis ka manehna, mangga tulungan, ngan orok kaya si Burli neteuli.
Euleut sabulan ti harita gergelut. Pangeus si Bui harita teh jadi dua golongan, dua blok sabagian. Mihak ka si Burli sabagian deui mihak Mang. Pokona mah jadi dua blok begitu. Malah si Jangkung Badage harita mah mihak ka Mang akibatna keung lain di kieuna. Sabab nu maot aya genep, nu cacad aya welasna. Sabab silih cekek, silih dengkek, aya ge nu silih bebeutkeun. Mang jeung nu nulungan Mang memehan cilaka dikoroyok ku welasan jalema. Ngan untung sipir datang nu gelut dipisah. Nu ngalawan digebug punukna dipisahkeun teu meunang ngahiji. Aman we pokona mah. Tapi jang matak ngajenghok sabulan ti harita Mang sabatur-batur. Ditayekeun kana truk dibawa ka hiji tempat. Barang geus nyampak kareta api ditayekeun kalinya. Dikerem dina gerbong nu eueuh wantoan. Kareta api maju. Mang bingung. Teuing dibawa ka mana da teu anu nyaho atuh. Ngan akhirna Mang nyaho horeng dibawa ka Nusa Kambangan Mang teh. Sedih jang. Dirinya eueuh harapan bisa mulang deui. Di ditu mah diaburkeun, teu dijaga di hiji bangunan. Bisa bijil kanu bala, bisa asruk-asrukan ka kebon kalapa. Ngan edas teu bisa dikabur mah da sabab omak laut kidul lelewana matak maruringkak punu-punu. Tapi teuing kumaha jang bet bijil wawanen. Sabada badami jeung Jangkung Gede, si Jangkung Gede teh bet jorojoy aya niat kabur. Tapi itu bisa rasji gatuda kudu tatahar, kudu latihan, kudu pinuh ku perhitungan. Sabab mun gagabah bisa dihakan pelor di tengah laut. Jaba omak lain laborakeun atuh. Nya di dinya mah mangsa dina hiji mangsa sabada latihan 3 tahun dilana, Mang jeung sobat Mang nekad. Malah aya batur nu hayang ngilu diajak. Kabehan genepan mun teu salah mah Mang Dampa ngarandeg heula nyaritana. Regot nginum anu ngabandungan pating rarenghap asa gantung dengeun hayang geura nyaho tuluyna. Kumaha hasilna, Mang? Hasil teu anggara nyelang tumanya. Perjuangan teh berat, Jang. Wah, ari ku omak mah geus biasa sabab salila 3 tahun teh latihan han omak di basisir. Carana nangtung masang kuda-kuda nyang hareupan datangna omak. Meunang sataun mah ngaguling we. Malah meh-mehan paragat nyawa teu bisa ngamekan kabebeutkeun ku omak tari. Tapi akhirnya mah kuat, Mang jeung sobat-sobat Mang bisa nahan omak nu gede sakumaha gedena oge. Teu bisaeun ngarubuhkeun kuda-kuda Mang. Coba ti kitu Mang teh kuat heuleum leuwih 2 jam. Ting naon nu jadi sababna pokona mah ujug-ujug kuat we. Tadina perak-perakan kabur Mang ngumpulkeun kalapa garing. Da ceuk beja para penjahat baheula ge kitu cenah. Nyieun rakit tina kalapa garing dicokel tapasna, tuluy disambung-sambungkeun sina nyangreud. Duh, Mang teh ngadapang di tengah-tengah. Ngangkleung kawas nira rakit. Antang tu bae teh sampurna da sagedena ge rakit tina kalapa atuh Jang. Terus ngojay bijil wanci peuting, da urang mah bahaya loba nu ngawaskeun, bering genepan kabur Jang. Mitina mah ngojay teh bareng. Lila-lila paburencay diburak bari ku omak. Malah nuduaan mah kapanggih ku patroli. Ngalawan manehna teh ditemak dina cai duanana. Ku Mang kaciri ti kajauhan, tah harita Mang jeung babaturan Mang ngalalep ka jero. Tapi si kanyahoan nya berkah we salamet. Tapi batur Mang nu dua deui palid ku omak. Kalapana ancur paburencay akhirna mah teuing ka mana dawa bejana. Sigana mah ngalalep meureun atawa disantok lauk hiu. Ari Mang jeung babaturan Mang salamet nepi ka sisi basisir Calacap. Peuting datang teh terus lempang duaan maju ngulon. Barang dahar sakapanggihna ukur pupucukan jeung kalapa meunang ngamulung. Sakapeung mun pareng aman sok naek. Mun beurang nyumput dinu buni mun geus aman lempang deui. Tah tidinya teuing sabaraha poe da teu diitung, teu nginget-ngingetkeun waktu nu diingetkeun teh hayang salamet, Mang kapanggih ku polisi. Di persalanan kungsi neungeul nu macul direbut bajuna. Direbut bakalna nya barekah, tapi kalembur nepi ka ayeuna. Kitu lalakon Mang teh Jang. Saurang teh anu nyahon yen Mang teh kungsi di Nusa Kambangan. Ngan geus lila Mang sok ngobrol jeung tatangga nyaritakeun lalampahan Mang. Tapi teu nu percaya magarkeun teh ngarahul cenah. Mang teu amek bunga we nu aya datang tu jadi aman. Moal anu curiga, tah kitu Jang. Cek Mang Dampa mungkas caritaana. Waduh hebat pengalaman teh Mang. Ngan hanyakal we pengalaman nu kacida goreng. Da anger atuh dina jalan salah Mang teh. Tapi keun bae lananda eta mah urusan Mangnya. Ayeuna kuring rek nanya deui, nah sobat Mang teh inget keneh ngaranna? Cek Anggara. Wah, moal saumur-umur ge Jang. Sabab manehna nu kungsi nyalametkeun nyawa Mang. Malah kabur ti Nusa Kambangan ge alpukah manehna. Ngan sanyana mah manehna mah lain jalma jahat cenah.
Dapangna manehna asup ka bui teh keuna pitenah. Ti harita manehna teu waleh ngulik pangarti. Hayang laksana balitungan jeung nu mitenahna. Tapi duka laksan duka acan geus 5 tahun teu tepung deui. Ngan samemeh paturai manehna kungsi mere ilmu ka emang. Ilmu nu kacida ahengna. Teng ilmu siluman, teng ilmu pangeran. Eta we kertas bisa jadi duit atuh. Ye. Ari Mang ditanya ngaranna, kalah nerangkeun ilmu saha atuh ngaranna teh Mang? Anggara rada jengkel. Wiganda? Hah? Wiganda. Anggara ngajenghok panon melong ka Mang Dampa. Sakur nu aya di dinya milu reuwas Nyi Saerah ngajenghok. Sabab manehna geus dibejaan yen Anggara boga bapa ngaranna Wiganda. Nah, bangun reuwas jang? Mang Dampa olohok. Bapak kuring ngaranna Wiganda. Temal Anggara tandes. Oh, jadi eta rama ujang? Santang tuh da karek ukur ngaranna wungkul. Ari ngaran teh pan tadi geus disebutkeun loba nu sarua urusan ngaran mah. Kudu dibuktikeun heula nah eta teh bapak kuring atawa lain. Taina kuring rek nanya deui. Ti mimiti paturai nepi ka ayeuna geus sabaraha taun. Terus babarengan jeung Mang sabaraha taun. Cing hitung nu bener Mang. Cek Anggara bangun teu sabar. Ti mimiti paturai teh geus 5 tahun, babarengan kurang leuwih 4 tahun, jadi kabehna teh kurang leuwih 8 tahun. Dah kitu upami teu lepat majang. Nuhun Mang. Ayeuna salajengna. Samemeh tepung jeung Mang nu ngaran Wiganda teh geus sabaraha taun dihukumna. Wah, yang eta mah teu kantos naroskeun utali teh ngan kantos anjeunna carita ka Mang saurna teh geus 4 kali pindah. Nya poe dihitung-hitung mah kurang 5 tahun kitu tah. Leng Anggara ngahuleng mikiran omongan Mang Dampa. Tuluy dipapantes dideketkeun kana lalakon nu jadi bapa. Diakurkeun jeung katerangan ti indungna. Tetela aya ge nyelong saeutik sababasa manehna lunta ti lembur teh karep 16 tahun. Ari tepi ka ayeuna moal burung jejeg 17 tahun sedengkeun lamun nilik kana katerangan ti Mang Dampa bieu karek 14 tahun. Aya ge nyelong 3 tahun tapi beda sakitu mah bisa jadi salah ngitung. Nu jelas ngaran geus akur hirup di jero panyara geus akur. Lilana di jero panyara meh saimbang jeung katerangan ti indungna. Lila-lila para mitra Anggara boga pirasat buah-buah Wiganda nu babarengan jeung Mang Dampa teh Wiganda bapa manehna atuh pok nanya deui. Mang Dampa, tadi Mamang mere katerangan yen wawuh jeung Wiganda teh aya tauna. Tangtu apal kana dedeg pangadegna. Apal kana keuritan beungeut sarta apal kana tanda-tanda liana. Cing sebutan. Yuh. Kantenan apal mah jang. Kira urang tataan nu diingetnya salirana jang kung badag waweng. Kulit semu hideung duka bakat duka balas kepoe. Rambut galing muntang halis kanal soca cureuleuk. Kumis kanal dada rubak mun sesauran rada ngegerem ngandung komara sakitu nu inget teh jang. Kira-kira lamun di lembur Ciboros jiga saha. Leng Mang Dampa ngahuleng. Dasa teu manggih nu sarimag komo deui ari deukeut pisan mah. Teu aya bandingna pikeun di Ciboros tapi lila-lila ret ka Anggara mencrong lada lila. Brai-brai pikiran Mang Dampa asa caang breh kacipta rupa sobatna bet sarimag jeung Anggara. Para mitra kaum dangu, tapi Mang Dampa teu buru-buru nyarita manehna kalah kagigisik. Tuluy mencerong deui ka Anggara, reupeurem nginget-nginget pangalaman nu geus kaliwat, tetela beungeut Wiganda bet sagambar jeung Anggara. Atuh pok nyarita deui tandes. Poe percanten mah sarimag sareng ujang. Nu bener Mang Dampa. Anggara ngajenghok jajantung ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Hate ngageter nu sejen caroloho. Ih, kitu ge poe percanten ka Mang da sidik sarimag sareng ujang. Moal salah deui nya jiga ujang. Cek Mang Dampa. Alhamdulillah. Tah geuning Kang aya laratanana Kang. Cek Nyi Saerah kacida atoheunana. Ngadenge Anggara nyebut alhamdulillah bari ngarahuh teu bisa ngomong. Lantaran geus aya wewengan hiji-hijieun, tapi Anggara kalah kasedih. Meh-mehan ngecelakeun cimata. Suhama jadi heran nu tadi cicing bae pok ngomong. Naon margina bangun sedih Kang? Sakedahna mah bingah margi laratan tuang rama tos kapendak. Kantun ngabuktoskeun leres henteuna. Abdi ngiring bingah mugi-mugi tuang rama sing engal kapendak. Jang Suhama. Bener akang teh kudu nama bunga. Sabab geus meunang laratan tapi coba ku ujang pikir. Kaayaan pun bapa geuning kitu mun nya teh mah sobat Mang Dampa pun bapa jelas matak sedih. Nah kitu Kang, Nyi Saerah megat kalima.
Sahanu teu sedih boga bapa jadi penjahat. Sabab yakin samulangna ti nu sakambangan bakal jadi garong-gerot. Pangaruh ti jero buik nu keras, kasar jeung barangasan. Kang ulah baka awon sangka komo deui ieu mah. Katuang Rama buat teuing sawangsulna. Anjeunna teh janten pandita nu linuhung. Nu luhur ku elmu jembar ku panalar janten gunung panangeuhan. Apan kumang dampa gaetos disaurkeun eta jalmi teh salaresna mah henteu jahat. Nangking lebetna ka panyara keun aku pitena. Ceuk Nyi Saerah ngebrehkeun pamadeganana. Leres jang, kumaha wae kaayana atuh tuang Rama tetep kudu dipaluru. Nah bade jahat, bade sae eta mah tetep tuang Rama. Nu kedah ditepangan, kedah dipilari margi kawajiban ujang. Ceuk Mang Dampa milu ngadorong kana hate Anggara. Bener ai pelabah dinya nama, kuring kudu ngabuktikeun heula naha saha eta teh nu saenyana. Bapa kuring atawa lain. Cenah engke na bakal tepung jeung jalma luhung atawa jeung jalma jahat. Kari kumabehna daya aturanana. Salah jeung bener puguh watesna. Ceuk Anggara ngahibur hatena sorangan. Mang percanten ujang langkung waspada dina hal ieu. Ngan Mang sejawak ca tidak ngeut ieu kapayun Mang sejak bela tumutur hoyong ngiring ka ujang. Naon wae nu diparentah ku ujang ku Mang bade dijalankeun asal Mang dipaparin hirup. Ulah dihukum pati, ulah dilaporkeun kana wajib. Mang hayang babalik pikir, hayang nebus dosa, susugana ditampi keneh ku Maha Kawasa. Bagja teman. Mang Dampa, nuhun alhamdulillah. Mun mamang aya maksud hade babalik pikir. Insya Allah pangeran bakal ngahampura, sabab Allah teh lautan hampura, maha ngadangu, maha uninga, maha welas tur maha asih ka umatna. Pemi urang aya maksad tobat seja nebus dosa, eta saya pisan sareng memang kitu kedahna. Mungpeung lawan tobat muka keneh. Nuhun Mang nuhun, abdi ngiring binga. Insya Allah abdi sanggem tanggal baler. Moal bade ngajongkrokeun ka Mang, sarta moal dilaporkeun kana wajib. Da ongko ari butuh ku pituduh mah kanggo maluruh nu jadi bapa abdi teh. Ceuk Anggara Daryana ter. Hatena bunga sabab Mang Dampa bener-bener talu ka manehna. Talu ku kasadaran sorangan. Atuh nuhun jang, hatur nuhun pisan. Ujang, naleres pangeran bade ngahampura ka jalma nu lamokot ku dosa. Biikeung ujug-ujug nyelengkeung we. Asa teu percaya kana omongan Anggara. Disangkana jalma nu geus pinuh ku dosa bakal mutlak nampa siksa ti pangeran. Sing percanten bi, Allah maha lautan hampura. Bilih bibi teu percanten abdi gaduh riwayat nu bisa dipake contoh wibi. Nu aya maksad babalik pikir seja tobat ka pangeran. Kumaha dongengna Ujang? Biikeung panasaran. Mangga yang terang jang, ceuk Mang Dampa. Mangga tuh. Kapaksa ieu obrolan mengkol heula kana dongeng muga-muga aya mangfaatna ka bibi jeung ka Mang. Anu memang nu kagungan maksad bade tobat ka pangeran kieu geura Mang Badungan. Anggara eureun heula nyaritana rot nginum geus kitu ngadehem tuluy ngamimitian muka carita. Kieu riwayat nu dipedar ku Anggara teh para mitra sadaya. Wah, ieu mah para mitra sadaya panjang pisan nya. Ngaso heula ieu para wargi sadaya. Kitu cenah para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu. Ceuk hiji riwayat cenah Anggara harita ngadongeng. Baheula aya hiji jalma nu kasohor haok hamprong gagah rongkah telenges bea karep. Jahat aya tandingna pagaweannana babadog rarampog. Tukang bobok tukang tarok kagagahanana geus kakocap. Kaceluk ka awun-awun ka jembar ka jana pria. Sapi tading sudah lawan sabab geus cukup ilmu loba pangabisa dina hal kadugalan. Ari ngomong saha kadua gobang, teu kaop ku kacut teu kacumponan kahayangna bedog anu ngomong. Nyawa dipenta, umur direbut, pati dipetik, nu akhirna puluhan jalma jadi korban dipateni ku eta jalma. Beki lila korban beki loba ampir jejeg 100, kurang nangan ukur hiji. Alhasil geus maragat ke nyawa manusia 88 alias 100 kurang hiji. Tah dina kaayaan kitu kersani Allah, eta jalma jahat teh dibukakeun hatena. Diturunkeun, turun taufik sareng hidayah ti pangeran. Eta jalma make inget kana dosa nu akhirna sabada mikir sababaraha kali. Ceuk paribasa tiamah dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Anu tuluy nyokot putusan yen rek babalik pikir, tapi aya kapanasaran dina hatena. Da geus rumasa dosa teh
Ari jalma nu geus lamokot ku dosa nah bakal dihampura atawa moal ku Allah. Para mitra kaum dangu, eta pertanyaan teu bisa kajawab ku manehna lantaran bureng tina hal ajaran. Teu wawuh jeung Allah teu apal kana sifat-sifat Allah. Akhirna eta jalma ngomong kana dirina pribadi, pokna teh. Nah kieu mah aing teh sidik taya kanyaho mun hayang meunang jawaban kudu nanya ka kiai atawa ka ajengan. Nu tangtu apal kana urusan pertobatan. Kitu tekadna. Langsung init neangan kiai nya kaparengan tepung jeung hiji kiai di hiji tempat. Eta jalma jahat langsung madep ngadeuheus ka sang kiai langsung ditaros. Hei Kisila, aya perlu naon bangun darianaker. Kitu ceuk eta kiai. Bari netep kasih jahat. Atuh barabat eta jalma nyaritakeun pamaksudanana yen hayang tobat. Hayang babalik pikir tapi teu kumaha teu nyaho carana. Jeung can boga kayakinan ari nu lamokot ku dosa bakal ditarima tobatna atawa moal. Dijawab ku eta kiai. Anjeun moal ditarima najan tobat bari bijilan Cipanon getih oge. Sabab dosa anjeun geus gede teuing 88 nyawa lain saeutik tangtu nu sakitu lobana bakal menta tanggung jawab ka hidup. Hidup bakal asup ka neraka. Kitu jawaban eta kiai. Atuh meninggal gedur amarah si jahat manehna sakilat ngalugas bedog bari pokna. Kiai kurang ajar. Anak kitu mah cenah dijejegan 100 jeung sia kagok cenah aing. Hiu keplas kiai di kade. Harita keneh rubuh sarta ngaleupaskeun nyawa korban jejeg 100. Eta jalma panasaran keneh hayang nanyakeun kana leuwih luhur elmuna. Nu bisa nyaangan kana hatena, nu bisa ngabuleudkeun kayakinanana. Nah manehna teh bisa keneh meunang hampura atawa moal. Terus indit deui neangan ajengan atau kiai nu sakira bisa mereka terangan nu jelas jeung kaharti ku akal. Diparengkeun ku Allah eta jalma tepung jeung hiji kiai. Kawas tadi barabat ngerangkeun pamaksudanana. Sarta teu poho medar lalampahan nu geus kaliwat ngaku yen geus mateni 100 jiwa. Kaasup hiji kiai. Korban nu pamungkas teh kumaha jawaban eta kiai? Matak nyerep kana ati sanubari. Kadengena ngageleser kana ceuli perbawa tiis ting trim kana pikir. Brai-brai caang padang dina hate paroman nu beuki paketut hasil mimiti bear. Marah mai ngandung pangharepan nu hade. Ceuk kiai teh ujang Allah lautan hampura. Kanu kitu kanu kieu ge teu waleh welas jeung asih sarta maha ngadangu. Maha narima tobat asal tobatna nu bener-bener tobat ulah tobat sambel. Ari tobat hiji tekad jeung rek ngireunan hiji pagawean maksiat. Bari manteng kanu agung neda dihampura dosa. Terus singkia tekad jieun moal sakali-kali deui milampah kitu. Mun ujang bisa tobat jika kitu insyaallah pangeran bakal ngahampura. Sabab lawang tobat muka keneh. Da hidup ge dibere keneh umur keur babalik pikir. Muga-muga hidup kaasup kana golongan jalma nu husnul khotimah. Hade katungtungnakeun. Beral geramiang muga-muga tujuan hidup kahontal sarta diridhoan ku Allah. Kamana cenah abdi kudu init kiai? Si jahat nanya bari mencerong. Hidup kudu init ka hiji pasantren. Di dinya aya ajengan nu linuhu. Nu elmuna geus masagi pek balaka ka anjeunna. Menta ditungtun sarta dibimbing pikeun ibadah ka Allah. Bari tobat sejang ngalebur dosa. Dibarengan ku hate nu ikhlas. Sarta tumamprak kana kadar pangeran. Insyaallah hidup bakal ditarima ku eta ajengan. Kitu jawaban kiai. Malah satuluina mah dibejakeun ngaranna. Dibejakeun tempatna jalan-jalan jeung sajabana. Nu akhirna si penjahat amitan hormatna keur ka kiai teh. Beral miang bari mawa kembang harepan nu diarep-arep bakal ngajadi buah hade alaeun jaga di akhirat. Tapi takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar memeh tepi kanu dijugjug si jahat keuna kupati maut di setengahing perjalanan. Barang rohna geus dicabut ku malaikat Ijroil. Datang 2 malaikat paheula-heula parebut rek mapageun roh si jahat. Ceuk malaikat siksa ieu mah cenah jalma jahat bagian kuring. Ceuk malaikat rahmat ieu mah geus babalik pikir tekadna geus hade bagian kuring. 2 malaikat tugasna beda keukeuh nyekel aturan. Dumasar kana parentah masing-masing. Malaikat rahmat geus nyaho, geus manco ti tadi keneh. Yen si jahat geus babalik pikir niatna geus hade. Malaikat siksa komo geus ngadodoho ti bareto. Da si jahat loba pisan dosana. Nya duanana parabut pada rek mawaroh jahat. Nu akhirna dicokot jalan tengah 2 malaikat satuju rek ngukur jauhna tempat tujuan.
jeung tempat inditna. Nya dilengkahan kedua malaikat terus tempat mautna si jahat diukur. Tetela leuwih loba bilangan lengkahna geus nincak ka daerah kahadean. Bedana ukur salengkah jadi roh si jahat baigan malaikat rahmat. Ieu manusia bagian kuring bagian rahmat. Sabab ieu jalma geus buleud tekad narek babalik pikir. Sejak tobat ka pangeran dibilang tina lengkahna, leuwih loba lengkah kahadean wates kajahatan geus kaliwat salengkah. Kitu ceuk malaikat rahmat. Atuh malaikat siksa teh teu bisa magar kumaha. Keadilan geus ditanjeurkeun. Tah kitu riwayat nu dipedar ku Anggara teh. Memeh mere contoh ka Mang Dampa jeung biikeung disangkan soson-soson ngalaksanakeun tobat ka pangeran. Teu aya basa elat dalawang tobat muka kene. Tah kitu dongengna teh Mang oge bi muga-muga jadi panggeuing kana ati. Jadi palita kana rasa nyaangan manah Mang jeung bibi. Namahan teka jeung sumanget pikeun neda kanu maha kawasa. Menta dihampura dosa bari perak ibadah. Pek jumerit ka Agusti neda dihampura dosa insyaallah bakal dikabul. Da Allah maha lautan hampura. Kitu pamungkas carita Anggara kadua jalma nu niat tobat. Leketei hate Mang Dampa leuleus. Liri berat lilin kapanasan hatena bener-bener lebur sarta ngarasa keung ngarasa sieun ngarasa dosa. Kaduhung sagede gunung teu tobat ti bareto. Mun dosa teh moal loba-loba teuing teu karasa cipanon bedah berbei celak maruragan kana lahunan. Alhamdulillah para mitra. Mang Dampa parantos babalik pikir ya para mitra sadaya. Tadi disebatkeun husnul khotimah, sae katungtungnakeun. Mangga mudah-mudahan para mitra. Da memang kitu atuh. Pami Allah parantos nurunkeun taufik sareng hidayah. Para wargi sadaya. Model Mang Dampa. Atuh digilirkeun emutanana kana jalan hade para wargi sadaya. Mangga ngaso heula. Tadi jadi sebatkeun para mitra sadaya Mang Dampa harita ngaleketei. Hate Mang Dampa leuleus lir ibarat lilis kapanasan. Harita Mang Dampa tuluy nyarita bari jeung manehanana ngarita ngadeg-deg tur ngaleper. Aduh nuhun jang Angga. Hate Mang jadi caang ieu alam dunya asa ngalegaan deui. Ada kitu Mang teh boga keneh tempat pikeun cicing, boga keneh kesempatan pikeun menta dihampura ka Allah. Ceuk Mang Dampa semudu mareuda. Syukur alhamdulillah. Muga-muga Allah masihan taufik sareng hidayah nu utami ka Mang sareng ka bibi. Enggal bagiakeun, enggal mangfaatkeun. Enggal sujud ka Allah suhunkeun welas asihna. Mugi-mugi Mang sareng bibi kalebet jalma nu golongan jalmi-jalmi nu tarakwa. Amin ya robbal alamin. Nyi Aryati jeung Nyi Saerah Katut Sohama bareng nyebut amin. Hatena bungah ngadenge pangakuan Mang Dampa nu sakitu ikhlas, celik putih, celak herang, nya-nya niat babalik pikir. Mang Dampa, urang neraskeun urusan abdi. Da can rengse tadi teh ceuk Anggara panasaran. Mang ajang, Mang masih jatumut we kana kepalai ujang. Mang, basa paturai jeung bigana di mana tempatna? Kumaha kajadian harita? Naha teu silih temrakeun pamaksudan teh? Naha teu silih bejakeun tujuan? Ka mana losna ari nu ngaran Wigana? Cek Anggara beuki daria nyalusur nu ngaran Wigana. Paturai teh daerah Garut, Mang teh ngaler manehna mah ngulon, tapi da masing-masing teh teu ngeberehkeun tujuan jang lah. Da puguh sarua pada bingung atuh. Balik-balik ka mana? Murang-murang ka mani. Sabab urang lemur teh, uring nanti kuriak pada newak we ka lemur mah. Polisi reng haranghap atuh. Nu rek nangkep tak kitu jang, papisah we geus kitu mah teu terang nasibna. Jawab Mang Dampa tandesna keur. Hanya bete puguh losna atunya ka mana atuh nyusuna da hese ari teu puguh alamatna mah. Anggara bangun seunggah hoream nuluykeun padahal ayeuna teh geus babari. Da sidik aya laratan geus puguh jug-jugeunana. Mang sadia pikeun nyarengan ujang teh hayulah urang ider sajawa kulon mah. Mang geus apal ka unggal tempat ge daerah Banten, Pangulinan, Karawang, Cikampek, Bandung, Garut, Cianjur, Sukabumi. Wah pokona mah kabeh ge apa ka Cirebon ge nyaho apa mah tuh. Mang mah terus ka Kuningan, ka Ciamis, wah kasasar kabeh. Moalnya sab moal ka Langsu jeung deui apal tempat-tempat pamainan, apal tempat-tempat panyemputan garong, apal panglumpatan nu jarahat, malah tempat-tempat awewe bangor ge apal jang Mang teh. Waktosna see para mitra sadaya. Tupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna neangan Bapa Karya Kileksa dina bagian ke-58. Mangga para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.